Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu wilujeng patepang deui di Jomantara. Ngalangkungan wek-wek cerita Sunda Channel baris medar dongeng Sunda dina judul Budak Culun bagian anu ka-25. Kumaha mitra dangu dina danget ieu dararamang kitu tah. Syukur upami daramang mah Mang Asep oge sapara kanca dina danget ieu alhamdulillah aya dina sehat walafiat sareng pamudah-mudahan urang sadayana sing dipaparin kelancaran tangtosna dina sagala urusan. Kupituna ka mitra dangu anu masih keneh saratia hatur nuhun pisan gitunya. Mohon sareng tong hilap disuhunkeun lah dukunganana, subscribe, like sareng komentar-komentarna. Oge ka mitra dangu anu parantos ngintunkeun komentar. Aduh, hatur nuhun pisan, hatur nuhun. Emang ngaraos binga sareng pamudah-mudahan sakedik-sakedik tangtosna urang tiasa dibenahi. Mang Asep sareng Mang Operator hoyong dimaklum we lah kumargi masih enggal oge masih diajar gitu. Nanging sing tiasa kahibur lah gitu, terutama anu mika cinta karena dongeng Sunda, terutamina garapan Mang Asep itunya. Mangga tong nyang kolong ting kana waktos urang pedar wae kumaha padararana dongeng Sunda Budak Culun dina bagian anu ka-25 diproduksi ku Mitra Kusuma Rekor. Mangga kaparayun. Aki Samad jeung Jang Hasim manehna cunglik we duaan teu aya rasa katunduh sigana mah. Teu karasa waktu nyarelek bae. Kadenge ti kajauhan hayam jago raok kongkorongok patembalan jeung baturna. Teu lila dur kadenge bedug subuh ditembal ku suara azan di masjid. Jang teu karasa deui ieu geus subuh. Ayo anggur mah urang geura kacai heula, urang abdas, urang ngalakonan anu 5 waktu yeuh. Nyanya ki teu karasa deui geuninganan eleh. Teu lila ting kojengkang rek muru kacai. Santosna ngalaksanakeun salat subuh, Aki Samad jeung Jang Hasim gura-giru deui ka kamar juragan Dudung. Leuh Jang, ieu sigana mah ieu urang kudu geura ditarekaan lain naon ieu. Itu pok-pokanana ceuk Aki Samad. Bari ngarampaan ka awakna juragan Dudung anu masih keneh kapiuhan. Ari Ibu Dudung ka mana? Mete aya ye di tempat sarena. Sigana mah meureunan. Waktu urang keur salat subuh manehna ge geus kacai ngalaksanakeun salat subuh sigana mah keun we heulanan. Jang, anggur mah meuning nyandak cerang we heulanan kana gelas ieu. Yeuh urang geura tarekan ieu juragan Dudung karunya lila teuing.
Teu talangke Jang Hasim manehna indit ka dapur rek nyandak ciherang dina gelas. Terila Jang Hasim datang deui bari mawa gelas dieusi cai herang. Sor dibikeun ka Aki Samad gap di tampanan. Terila Aki Samad gegerenceman. Geus kitu manehna ngusapkeun eta cai kana raraina Juragan Dudung. Disasar urat-urat pentingna dipencetan meuni imeut pisan. Telila kulisik Juragan Dudung ngulisik. Cekes, cekes, sorak bersin. Nyah manehna beuntak. Rurat reret ningali kaayaan di sabudeureun eta kamar. Nah di mana ya kuring? Itu pok-pokanana cek Juragan Dudung. Manehna masih keneh setengah can sadar. Sigana mah lelembutana can kumpul kabeh. Gini geus lilir jang geus eling. Alhamdulillahirabbil alamin. Juragan iya tos eling. Juragan Dudung samemeh nembalan manehna netep antep ka Aki Samad. Telila koneal hudang gek manehna diuk terus gigisik. Telila ngajawab kana cariosan Aki Samad. Aki, nah iya kuring aya di mana? Nya aya di Bumina Juragan teu di mana-mana. Masih di dieu we. Ieu masih di tempat sare Juragan. Euleuh. Nah, aya kajadian naon kitu Aki? Itu pok-pokanana Juragan Dudung manehna bari ngerungkeun halisna. Siga nu keur nginget-nginget kajadian-kajadian anu samemehna. Telila Juragan Dudung kedalisan deui. Nya Aki, kuring ayeuna mah inget. Waktu harita teh kuring ngarasakeun kanyeri dina sirah anu liwat saking. Tidinya kuring teu inget deui, teu inget di bumi alam, teu inget naon-naon. Aki, leres Juragan. Keur waktu wengi teh aya kajadian-kajadian anu aheng, aya kajadian-kajadian anu aneh, anu teu asup akal eta teh. Tapi keun we lah. Ya sadayana tos salamet kitu. Leres Aki. Kitu pisan. Nanging kumaha ye Juragan? Tos sadar kieu mah nahan teu lapar kitu. Itu pok-pokanana Jang Hasim mairan Aki Samad bari sakaligus naros ka Juragan Dudung. Ari Juragan Dudung ngan ukur mesem, tapi Aki Samad anu mairan caritaan Jang Hasim. Ari nya nih Jang Hasim. Nah, bet ujug-ujug kana dareun we ai taeun teh. Nya pandunungan teh kakarak sadar ieu.
kakarak eling ai teun teh. Ih, ai teun sok nyeun picarekeun wae ieu teh. Hapunten juragan, hapunten pisan. Teu naon-naon Aki. Ya memang jangan sih mapan gitu. Tong munafik atuh Aki ah. Bisi juragan ai tos lapar mah keun we lah. Rek nyauran Ibu Dudung. Sangkan nyadiakeun anu hararaneut kitu tah. Aduh. Nya juragan Dudung pasti ngarasa lapar atuh. Hasim ge sarua kitu tah. Aduh, kitu Aki kemeureunnan ngarasakeun hal anu sarua kitu. Ari Aki Saman teu ngajawab manehna ukur ngadilak. Bari jeung gugulutuk dina hatena. Dasar ah, anak-anakan ai teuing teh. Sok ngerakeun we nu ai. Saneski. Nah aya kajadian naon keur wengi teh. Terus terang sim kuring mah teu eling naon-naon. Angen ukur karasa boga kanyeri we dina sirah. Tidinya mah sugan inget kumaha henteu. Perasaan teh sare we kitu. Tembal juragan Dudung manehna nanya ka Aki Samad. Dah ari carita nama lalakona mah panjang pisan Teteh juragan. Tapi kieu juragan. Nya siga nama ieu teh aya jalma anu rek deleka ka juragan. Aya jalma anu rek ngakarakeun. Tapi ku carana jarak jauh eta teh. Itu tembal Aki Samad. Bari neuteub ka juragan Dudung. Ari juragan Dudung manehna teu ngajawab ngeun katara manehna ngagebeg reuwas. Ngadenge pok-pokanana Aki Samad seperti kitu. Sanggeus naleler tina kareuwasna, juragan Dudung nanya deui ka Aki Samad. Ke. Kuring can ngartos naon anu dimaksud ku Aki. Nah naon kitu ki? Aki bet bisa nyarios seperti kitu. Cik kumaha jelaskeun ieu teh? Tembal juragan Dudung manehna kajurung ku rasa penasaran naon anu geus dikedalkeun ku Aki Samad. Tapi anu ngajawab malahan Jang Hasim. Manehna meunin mandep pisan ka juragan Dudung. Kieu ye juragan. Milih juragan teu acan ngartos kana naon anu tos kajantenan. Ieu sigana mah aya jalma nu rek deleka ka juragan. Menurut cek pikiran Hasim mah ieu teh aya hubunganana jeung anu ngaran Damri Katut Samit. Anu tos ngical tanah teh ya ka juragan kitu tah sigana mah. Ulu
nya kitu jang. Ah, bet asa piraku teuing. Ih, teu sapiraku na juragan. Sabab geus jelas-jelas manehna geus nipu ka juragan. Siga nama juragan teh rek diala nyawa teh. Eta kitu siga nama. Tapi aki ampun para alun sanes sujon ngeun ieu mah ceuk perkiraan oge ceuk harewas batin aki eta kitu. Atuh pugowe juragan Dudung meuni hareugeun. Manehna ge ngarasa reuwas jeung baluas. Eueuh. Amit-amit pang tebihkeun we aki anu hal seperti kitu mah. Tapi memang bener aki. Sim kuring jelas geus rasa katipu ieu mah. Geus jelas-jelas kuring katipu. Katipu. Duh. Kudu kumaha ieu aki geus kieu. Tembal juragan Dudung. Ah kieu wae juragan keun. Ari urusan eta mah engke oge baris kapanggih jeung baris katohian saha-sahana oge. Ieu mah ngukur dugaan. Eun aki jeung Jang Hasim oge moal cicingeun. Dinten ieu keneh ku aki rek dipaluruh. Ya terutamina mah aki ge hayang panggih jeung nu ngaran Cokro. Sabab eta geus jelas-jelas aya sangkut pautna jeung nu ngaran Cokro. Siga nama eta si Damri jeung si Sami teh murid-muridna si Cokro teh. Ari juragan Dudung saprak ngadenge ngaran Cokro, manehna kalah ngahuleng harga meneng siga anu keur nginget-nginget. Telila kadenge juragan Dudung kedalisan. Cokro. Nah, akibat kenal ngaran Cokro. Ai. Nah, juragan bet siga nu reuwas ngoping ngaran Cokro teh nah kumaha kitu juragan. Eueuh. Waktu baheula aki di dieu anu nyeun pancang pake di lembur dayeuh. Seur anu kagarungan, seur anu karampogan. Nya ku ngaran eta pisan tanu ngaran Cokro. Uluh. Kitu nya. Geus jelas ieu mah. Boa ieu nu ngaran Cokro sapaguron jeung aki oge ari kitu mah. Tembal aki samad manehna tambah yakin bae. Tah, kumaha urang ki ya geus kieu? Nah urang paluruh we kitu kayaan si Damri jeung nu ngaran Cokro. Ya Jang, urang ulah meceun waktu deui. We ieu keneh urang kudu geura lunta ieu, kudu geura maluruh sangkan geura beres ieu kayaan teh. Eueuh, upami tiasa mah aki tong waka angkat-angkatan lah. Ih, teu bisa kitu juragan. Sabab ieu urusan lain urusan leutik-leutik. Lamun diingkeun kana bisi nyaliara ka mana-mana kitu tah. Itu pok-pokanana
Cek Aki Samad. Gancangkeun we mitra dangu ieu carita hasil babadamian antara Aki Samad jeung Jang Hasim katut Juragan Dudung oge Ibu Dudung. Aya dina kasapukan dina poe eta isuk-isuk Aki Samad jeung Jang Hasim lunta ninggalkeun lembur dayeuh rek maluruh anu ngaran Cokro. Sakaligus rek maluruh kaayaan Damri jeung Samid. Cag urang tunda kaayaan Aki Samad jeung Jang Hasim anu geus lunta ninggalkeun lembur dayeuh rek maluruh kaayaan Mbah Cokro katut Damri oge Samid. Kocapkeun kaayaan di Kampung Cirahong anu mana pasastra harita keur kumpul di balai desa atanapi di kantor desa. Pasastra jeung jajarana keur gundreng ngorobrol nyawalakeun masalah sertifikat tanah anu dibogaan ku Juragan Dudung. Pak Kamsani, dina dinten ieu urang tos cekap marios kaayaan ieu sertifikat tanah anu jelas-jelas ieu sertifikat tanah teh anu hak milikna namina Pak Husnu sareng Ibu Hesti oge teu aya sangkut pautna anu nami Damri sareng Samid anu tos ngical ieu tanah ka anu namina Juragan Dudung. Leres Pak Lurah. Lantas orang kadah kumaha? Tembal Pak Kamsani salaku juru tulisna. Ayeuna kieu wae. Dina dinten ieu sim abdi bade ka lembur dayeuh arek nepungan Juragan Dudung. Badai nyalira toh? Henteu. Tadi tos menghubungi pihak kecamatan ke pihak Kuramil janten nganggo petugas anu berwajib lah. 2 urang mah bikin ngarencangan gitu tah. Saya. Taku kituna ka Pak Kamsani nitip we ya di kantor desa upami aya nu naros. Keur angkat-angkatan we kitunya. Tembal pasastra. Manehna tos siap-siap rek berangkat nuju ka lembur dayeuh. Telila gerung kadenge suara mobil datang reg eureun di buruan kantor desa. Tarupina petugas anu berwajib nyata ti pihak kepolisian perentus dongkap nitip wae nya di kantor desa doakeun sangkan aya dina kalancaran gitu. Tembal pasastra salaku kepala desa Cirahong. Bari manehna angkat nuju ka payuneun kantor desa nyeta bade nuju ka petugas kepolisian anu ngantosan di payun. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Aduh, hapunten ya, rada lambat sakedik. Ya biasa.
aya urus keuneun di kantor kepolisian. Itu tembalna salah seorang polisi. Oh, mohon hari gitu mah. Kumaha tos siap. Parantos sok Urang tong ngabuang-buang waktu. Ayo urang ayeuna segera ke lembur dayeuh. Telila gerung-gerung sero mobil kadenge dihirupan deui mesinna. Gleser maju lalaunan. Telila bius mangprung meuni tarik pisan. Tunda kayaan pasastra salaku kepala desa Cirahong kocapkeun kaayaan Damri jeung Samid. Manehna keureuh diuk di sisi jalan. Keur ngareureuhkeun ka cape. Aduh. Damri. Ieu urang apluk-aplukan meunang geus ngarasa capek kieu yeuh. Kabeneran euy, aya tangkal anu linduk ieu. Anggur mah urang reureuh heula di dieu. Ngareureuhkeun ka cape. Bari jeung kudu ka mana ieu urang pilampaheun yeuh. Nya. Dewek ge ngarasa capek yeuh aduh. Ampun teuing. Ngan kaayaan guru urang kumaha nya nasibna? Sincang jeung si Kamsa. Penting lah ulah dipikiran teuing. Boro-boro mikiran awak batur. Mikiran awak urang ieu kumaha boa yeuh. Itu pok-pokanana Samid manehna bari ngusutan kesang dina tarangna. Lain min, dewek mah teu nyangka nya. Kaayaan Aki Samad jeung si Hasim, aduh, teu bisa dikakalakeun. Malahan guru urang anu menang musibah. Lah, Itu tembalna Damri manehna bari rumahu. Dewek geheran. Loh, lain bantrak-bantrakeun eta pangabisana. Ieu anu dipikiran ge urang lamun panggih ku maranehna kumaha? Kumaha engke we lah kumaha urusanna? Samemeh pae urang ngalawan heula. Itu cek Damri manehna asa untupan pisah. Belum tentulah. Cantang tu urang eleh. Can geh dilawan. Pan basa kamari-kamari ya pan urang. Si aduh hareupan. Pan urang teu bisa walaka ya lin. Geus pokona mah. Ulah. Satengah hate. Anggur mah urang jor-joran. Nyalah urusan mah kumaha engke. No penting nama. Urang kumaha carana ye sangkan indit di kampung ieu. Urang jauhan we lah. Urang ka mana tah? Sangkan urang teu ka paluruh ku maranehna. Mitra dangu rupina waktosna tos teu nyekapan deui. Urang cekapkeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda dina judul Budak Culun bagian anu ka-25. Hatur nuhun dina sagala perhatosanana sareng nyuhunkeun dihapunten bilih aya cariosan-cariosan anu kirang merenah ka kupingna oge dina tata cara penyampaianana. Kitu nya. Insyaallah urang tiasa patepang deui dina episode anu salajengna.
Mang Asep saparakanca bade amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag